Aduh, kumaha wae, ieu teh mah kalajuan geus loba, ieu geus peuting dalang sanatan. Anu mane kumaha itu mah dalang teh dipanjer akan teh itu dalang teh. Ye, ulah nganggap jelema bodoh pisan ka kami teh atuh maneh teh. Da kami ge nepi atuh ka imahna dipanjer ku kami oge 500.000. Ini enggak mah ieu bayar kita datang kene wae pan era ieu kulajuan itu lajuan ngomong menisah. Nya sabar we lah itu mesti kene sore. Keun wae biasana apa anu lalajo memang kitu sumutna. Undangan loba, duh wirang we urang mah dina surat undangan eta. Mangka darang soho di anu dipanggil teh. Iya sanajan bari jeung sohor ge da urang teh kumaha atuh da kieu buktina. Ayeuna mah ya anu aya we atuh saha ge. Wirang ieu mah bakalna. Ieu. Naon? Itu jeung didak. Iya Kang Ibing itu keundangannya. Oh, Mang Ibing mah tuh diundang, Mang Ibing, Mang Maman, Mang Kabayan diundang atuh ku urang. Ayo mah itu datang. Ayo itu rek naon Mang Ibing? Sudah ini mana bisa ngadalang kita ngadalang atuh. Ulah ngelakon wirang ieu urang. Ieu manehna mah undangan apaan? Undangan oge wajahna we kitu. Daekeun kitu daekeun. Ini coba we yang nyaho olok lah. Coba urang panggil nya. Mang Ibing. Mang Ibing. Ulan. Coba ka dia sakedeung ya. Aya naon ieu wayahna di geroang? Ya perlu ieu teh ya bapak teh lah. Ya wayahna nya. Naon teh? Ieu nalangan wirang bapak ya penting ieu mengidalang bapak teh ya teu datang. Geus dipanggilna ku bapak teh. Tapi teu datang ya geus wayah kieu. Ayeuna wayahna we atuh nalangan wirang bapak jeung Ibing ngadalang di dieu ya. Ish, segala teh. Nah nya iraha abdi ngadalang atuh, Pokona mah ieu pokona mah asa rame we urang mah kieu ulah nepikeun ka ieu panuna rejo mah itu meuni kuat resep kitu. Atuh hayang rame mah itu truk. Kalau panggungkeun mah begitu rame. Apa dia mah golek ngaranna ge pan urang kudu aya dalang urang aya golek mah. Wah, tuh kumaha. Wayahna we jadi sulur heulaanan sementara ye sugan ke geus ada putingan atawa janari datang dalang. Ini we kumaha we lah. Badami heula atuh itu jeung Mang Juli. Nya cenah naon atuh? Ge. Bae, kita ngadalang ye uing saha. Cilaka kita ngadalang pun boga hajat. Eta mah kapan lain dalang, aku udah kita ngadalang. Nya teh bingung ya ge. Eta kumaha kira-kira sabut henteu. Ari dalang teh sanut tapi ditayang. Kumaha nya? Eta mah terserah lah. Lain dalang lakonna ge teu nyaah wayang teh sawai. Da urang mah lain dalang ieu sakampra-kampra we kumaha urang. Anu penting kacimponan bapak di dieu ye. Jangan yo bangaskeun karunya. Wayahna ini pun kawin wirang. Tapi idam aduh itu nyari tahunan atuh kengan wayang teh poho deui. Eta takole eta otak takol terus kecere. Terus nang kena lalakonkeun saha ai si cepot. Salah kona make. Aduh, make si cepotnya. Ke si cepot urang mana ke bisi salah bisi wirang ulah lajo. Urang mana coba ayo. Urang Garut lain. Ye, padahal kita urang Garut. Urang Tumaritis. Oh nya Tumaritis bener Tumaritis. Bapakna teh saha dokterna Supardi saha. Anak Semar si cepot mah. Semar, nya bener Semar. Hari ini pemajikan Semar teh saha Bima? Hah? Pemajikan Semar teh Bima? Supir agen. Oh, Bima mah pan bapana Gatot Kaca. Oh, nya bener ketarik ingat ana mereka jadi Apa kenal? Gatot Kaca teh bapana tadi teh saha? Bima. Ah budak ieu ngalakon si cepot bapana Semar, adina Udah balas. adina si udah ai arona nya. Tapi bisa ditanyakan alo pun lajo. Rumah lah. Cepot, udah wala, Semar, terus tadi kan naon Karang Tumaritis, Timan Parang Kritis. Karang Tumaritis. Karang Tumaritis, bakal tinggal rawong gitu lah. oh ini nomorna kudu dibejakeun. Aing bisa ditekan lajo, Tumaritisna nomor sabaraha eta sabaraha teu kudu nya lah teu kudu dah. Moana naonnya? Ya, aing butuh duit geus gawean. Wayang mah teu mawa ieu aya ge nyak botol kecap cenah ninggal di luhur. Yo, apa itu wayang saya itu Saya wayang nama dan dalang. Itu datang pada yang kan geus aya. Sinen geus aya. Dalang sandatang itu. Dalang laungkul sandatang ieu. Pokona mah deureuh ayeuna jeung Ibing. Kajen wae kitu nekat. Geus naik. Aya sinena teh. Aya sinenna. Kieu atuh ngadalang 5 menit, sinena sesana 12 jam. Kajen. Ya, sinen lagi sohor geus Saha sinena? Ibu Yayah Ratnasari. Tanya bener, Si bungsu teh. oh bener tapi ieu kumaha tunggul wae kitu ngadalang ieu tunggul wae tetepan lo lajo ke dalang eraeun kitu teu pisaeun lo lajo arabus ke kolong panggung jeung ngadalang di luhur lo lajo di handap
Udah ya wae tapi kan butuh ya. Nah beres hayang daya sabaraha oge kumpulan we ngadalang di peuting ieu Itu. dinu kadang-kadang kuring geus nanyangokeun dina tengah peuting ieu supaya kahar-kahar dalang ulah nundukan Naon sih? dibere ku kuring cuka 2 botol Wah. bangun dalang Ieu mah aya 500.000 ka rumah sakitna mah kurang di 7 juta. Mabok cuka kieu mah. Aduh, gitu mah. Nah, gua naik oge lah. Sok atuh. Terus mimiti alkohol naon heula? Oh iya mah si budak nu deket. Terus budak atuh kamot teh bapana deui. Sakura der geuning. Duh, Gusti. Kumaha ieu? Sok geus lah. Pokona mah ulah make ragu-ragu lah, loba dia mah. Kabaya ka bapak lah. Duh, ieu mah harap ini ngali dalam kieu ye. Tah ieu ketek nah. Ieu teh make beno acan kajeun kitu. Cik minum dulu ku cetok aja. Wah, aya peci itu minjem tanya cik Pak punten ulah aja nanggut peci teh ka tukang sate karikeun pecina. Bu, ampun. Kuku salam mah ieu dalang. Hah? Kuku salam mah. Engkos teh kumaha jampena teuing atuh. Biasa meulungan. Sok pangbulungkeun sakalian teh bari mulung jagung hiji. Ya, mulung jagung. Yang belum menyan dicampur jeung belum jagong. Duh. Tapi hampura kitunya kasadareannya da ieu mah bobohongan. Teu naon. anu nyumpuran kawiwiran kuring Nya teu naon pokona. wirang anu boga hajat Eta we kamu ngecek we belum. Ieu boga hajat kenapa aduh. Eta teh juga temennya. tengah batur menyan meureun Eta teh ibu ijem eta teh ibu ijem apa eta teh. anu boga hajatna ieu mah Belum. Aduh ampun. sok dan inena mah Sok atuh. Sok tadi nya cambalana. Cambalana tuh. Kumaha tuh? Kunaon nakol eta tuh? Ku eta kan aya teh kayu saeutik Cambala eta. Wah, tadi mah ieu kusiku jejak kitu. Ngeri sok. Hanya bet ngarurut ai ceretak ai beuleunya. Itu kadang-kadang menurut kadang. Ruas sudah panaegan ngarayang duit ya. Manis di dalam euy. Ulah mingkel atuh dalang mah. Oh, bener. Ayeuna Kawen teh kawen. mangga aya urang nyarioskeun anu aya di mana. Sebuda teuing. Cici atuh. Kumaha dalam? Dompet atuh. Urang nyarioskeun dikenal gorowong kumaritis. Prabu cek cuma ke Prabu siapa punya? Cepot sareng udawala duaan pagulung-gulung kumargi bapana. Semar. Lurah Semar Kudapawana sarta ibuna Dewi Sutiraga nuju teu aya kana arisan. Ye. Hah? Arisan udah golek. Aduh, abdi imah. Lalaunan atuh ngomongna lalaunan. Oh, nya Anak orang lalaunan supaya rahwiran. itu ngalian buku komik sugan apa salah nempo ya geuning ini dibawana ke catatan hutan. Balikan deui. Mangga ieu cek dina panyariosan. Cicing atuh. Sok. Astra jingga urang carioskeun nuju udur. Parantos saminggu teu tiasa gugah, teu kersa barang tuang, teu kersa barang leueut. Salirana nyebrot panas, kalawan ditungguan ku adina udawala. Astra jingga gawena gerang burung gulang guling, teu bisa cengkat-cengkat acan.
tinu ngalalongok sadayana teu aya nu dituang menitos patumpuk. Aya cau, aya kue, belum cucunguk. Wah, bikin? Olah cucunguk. Olah nek. Diantep ke di pel-pel acan gawenan iwa kicerit sasamat kasasaha. Mangga pengandikana astra jingga tanah picepot anu nuju udur. Aduh, Gusti. Nang pengkit kabingi itu. Kalau buing-buingan. Buing-buingan gitu. Oh, ingat kena kapal buing. Minatnya mah marurung gitu ya. Nah, Oh, gitu. udah ini mamanya Humarung. Cici itu dalam diajak ngobrol mah jadi ribu atuh. Kita puguh-puguh ya aturan cepet perang jeung Balajo. Cicing. Aduh, Gusti. Gimana sini gering? Hulu panas. Celik panas. Buktis. Suku tiis. Nyaut. Hayu. Nyaut. Gering cici kuat. Oh, udah buing. Cici atuh kumaha ieu teh? Punten aya ka para penonton, ya kagam kujuli balikan deui. Aduh. Nih penyakit kebini-bini itu. Ampun. Nenek hutan. Dah boleh. Aduh, boga gitu. Tekarah tanaganya boleh. Jangan sih kan bulu-buluan aja. Aya tukang naon tah? Boleh. Ini boga hajat teh pipiluan wae ge atuh. Lain tukang naon. Ada tukang dagang. Nyalukan adina. Oh, dah. Ngalukan adina cenah. Udah apa gitu nya. Suka pot ngalukan adina. Ada apa dagangan itu waktu bisa. Aku jadi saran. Dah boleh. Selalu lajo rame lah. Atuh dari wing mah. Sabenerna kawan ningali sia gering teh pegek. Aduh, nang sia teh. Tidak mangkele nyampulkeun. Udur naon atuh sia teh? Panas eueuh deh. Tah cagap ku sia. Cikan urang cagap geuning tiis. Hulu satiis-tiis disebutkeun panas. Salah sia mah eta mah lain hulu emer. Ya hulu aing panas malihnya gapan emet saja. Ayo, aing keunirisan kieu. Tawala simutan waya. Nang agawekeun teuing sia, kabina teuing. Haku aing disumutan jeung ka mana teu sumutna geda eueuh. Kajeun ku pangepel. Montong atuh sia. Kira-kira aing teh ulur nyaan tawala aduh. Coba, nasi teh ulur buing-buingan pegek. Nu ulur mah lain kitu atuh. Awok. Bibi. Hah? Mana eta? Kemana gerak ini? Kira dah heula atuh. Ya emangnya dah heula. Nya atuh. Ampun gawe. Tong maka. Tengahkan kesambutan dalam makan dahar. Nya dah lebar itu ninggalin ulah lajo. Dan harus sate kabita turunnya buru-buru. Ampun. Naik deui nya. Teruskan. Beti si cepet dicagerkan. Bintang. Mangga urang carioskeun dia cepet anu nuju kumarurung. Kasawatna udur teu puguh anu dirasa. Kalawan dibaturan kuraina udawala. Eta saha gue kan? Ora bab. Ampun. Pipiluan wae tukang bab teh keulelan kurang teh. Maturan dah. Oh, maturan. Dawala wing iring kita tadi. Aisyah teh kunaon atuh dugikeun ka udur. Kuya. Teuing atuh da mimitina aing kita pira dawala aduh. Belut moal eta si cepot Iya titing aku juga hadapna titing. Ya, ieu mah bulu gelut tenang naon. Asa teu pantes. Mati bedakeun alang buru kurang cepotna. Yang perang kendaraan. Aka naon euy. Cek lo boga hajat ing kudu gelut jeung maneh. Lain eta. Sajen abis sajen bulu mah ulah kira aku sudah wali cepot kudu
Iya, dalam kalau pisan gangguan. Ngajak ka rere orang tua diinjem. Soalnya bukannya abus dengan anak kotak orang cecangkeun lagi bohong. Ari cek uing mah tibatan diantep nu geuring mah kudu dilandongan ku ubar. Lain tulungan da bala yang teu kieu meniti koro asa garing geus beungeut asa burung. Cing pamawakeun cai. Hang atuh sia lamun lain kakak pun lanceuk moal ditulungan dikadeukkeun cai teh jungi. Nah, dia aku udah dengan cai ka urang. Jika dia iya siah pege. Aduh. Ya, mana boleh minum. Nih iki dawala pahit-pahitin cenau iki euy. Ampun Gusti, hapunten pun lanceuk geuning lain cai eta mah oli. Ya. Kajen teuing siah angape turun mesin. Maneh oli sugan maneh cager terus lumpat. Dawala kaulanun. Nah, kira-kira ting make kaulanun. Cing wala kieu cara nama euy. Bawa euy teh ka dokter teu kuat da wala. Heueuh ari ka dokter mah gampangan dibayarna kunaon atuh pege. Bikeun carana si lain ka dokter. Aing balik ke dokter buligil. Kajen teuing melaan lanjut da wala. Hayu atuh sia urang ka dokter. Atawa cek aing mah jeung riweuh-riweuh ka dokter mending bawa deuleu ka bengkel. Puguh-puguh atuh geuningan hulu sia dielas. Nah, sia teh bina-bina teh. Eueuh nu ngarongok, aduh Gusti. Aduh. Alah, da wala. Jika dia teu cau da wala. Geuning sia manu geuring tengan barang hakan hungkul. Da wala lain ieu mah cau aing dek malempeng nu boga hajat pusing ngeuleuh wae. Aduh, dawala bawa ke dokter karena beca dawala. Oke, ada kuan sekedar. Cak. Di mana aya beca? Cak. Itu tukang becanya angin kan dari yuk. Bejakeun lain gitu di dalam. Oh. Itu tukang becanya lampur kan itu. Tuh anak pun panggung jadi ngagelek punten mang teh cios kieu mah sanes. Lain dengan yang lain kita tukang becanya ini mah tidak boleh kita boleh ini mah. Perangkeun perangkeun wae gitu tukang beca jeung disepot. Mangga cikina panyariosanana Astra jeung anu nuju udur dipanggul kudawala maksudna bade dicanak ka landung kadu. Hayu kaah urang kadukun. Waduh. Baik dokter dina guanina. Masih kena gawekeun kisana pege. Ya. Ganung saya. Tiris. Aduh, raos pangono gering dilakuan.
terus terlampahna Astrajingga anu nuju dicanak udawala milarian dukun. Urang nyaoskeun hiji dukun kasohor. Salahna Iya, saha sapertinya bisa-bisa. Mangga ye dukun anu nuju praktek kasendehan ku tatamu ti ditu ti dieu. Ngandika ye ganti wae entong dokter wae. Eta mah mangsa bodoh eta ge. Ngandika ye tukang ubaran. Oh, tukang ubaran ya gitu. Poho dawala heula anu ngandika. Ampun ieu ayo. tah siga nama ieu adalah imah dokter teh kaciri pantona gede. Heuh. Jangan dawal udah mata aing sanajan geuringan can nyamuk itu. Dokter disaik cicit-cicit heula teu kadeuketan. Heula teu kadeuketan. Kayak orang baca calik heula di dia si anu odor di aos kelaku Orang aos rumah penjara. Dan orang siapa aing teh geuring teh puguh-puguh nu geuring di bui. Cingah si nyamuk. Oh eta dalam gigiran anak eta bumi anu tukang ubaran mah. Punten. Allah nune malang euy. Punten. Keketruk kana pantok lalaunan kana kaca wae kitu keketrukna ku batu. Ya makin jeung batu. Punten. Mangat kilebat keluar anu tukang ubaran. Walah kedal. Wah. Di dulu-dulu ya jam raduan datang ke dia. Wanuju pulang raus-raus. Ayo na datang anurek na nahaun iyo. Wah mang. Ari mamang mengetuk-ngintuk pantau aya naon ya mang? Gusti, nak piraku aya dokter kieu mah, piraku nungubaran kieu dugi ka kitu salirana. Tabe tuan, selamat justru. Wah, teu pugu mani ngomong nama ki selamat justru. Begini tuan. Ini telepon lancet sanes Astrajingga sekarang teh lagi mengudur. Oh maksudnya Kahardi lagi mengudur teh gering mang. Tah eta sumohon. Apa bisa diobatin dulu sama ubar? Wah, kabeneran kita tadi pasien. Ayeuna aya dua sok mangkajar romang urang landungan kuah. Aduh, dawala. Aing teh kumahakeun itu saha ieu cicing siapa ge dokter? Lah aing bingung teh dokter mah kampak kitu. Lain kampak cicing. Sok. Wah, udur naon cenah ieu teh mah? Kieu ya teh pun lancet tengah daredek mirisan ari kawit nama tepira kamari isuk-isuk mumuluk cacak beak 2 ember tah terusna jadi kieu sakapun utah sakapun uger cik ieu pangulungankeun kumaha ieu dok? Wah cika dieu urang cekelan panas geuningan mang. Panas ya mama. Aduh, gini mang nyanyi, lainnya nyemunya tadi mah maruru. Wah, nanya mang di dokter di dia mau terus mariksa dikenangan. Nguna cinta bakuluna panas. Ia memuasara kesalahan tadi borang akan kompornya mah. Aduh, doya, tikia kuat doya. Cik. Parios enal atuh dokter. Wah, coba buka sumutnya mang. Barang ini buka baham Astrajingga. Dihimpinastik kersana yang tumampara.
Ina bakal ngegilok kucing hidup. Alah, ruas yoy kakarak mubarak kaya nukering keluar uji gila ke tengah sebuta ayo. Rada longsong orang yo, rada longsong. Kakarak ingat tak siya makamari o ke sare. Sabot dari PS burik kan sumut di udah kucing. Pusing. Cabut di ucing-ucing lah. Nah terus ya sok tamarakan. Ucing main dihakan. Nyoki memontong dibawa ke dokter atusnya. Anu kira ngahakan ucing malag-lag dari anjing ke baranana. Wah. Cagur ya siakan pergi gabak ya wabak. Wah Uy, dokter ayo. Mangga ya dokter, marios tiluhur duit kahanap janap di kaluhur. Di parios sacana, di parios pahamna, cepilna. Seperantos marios anu udur dokter gitu hilap marios sorangan. Rada aneh oi. Mariosna gancang pisan. Dokter. Nya, anu tersangka. Mun kabeh nu gering teu bawa ka dieu. Sekarang ada lagi yang terasa man. Alah. Aya bilang nuhun juga dokter ya hayang hulu teh jeung teu ieu. Alah unya jadi kagok bisu yo. Nah, bisu teh. Nah keren kita di siapa sapri ai bisu mah. Dadakan sabot ieu dokter dengan asa lupa teh yang jadi bisu. Walak kedahala cing urang deledai kana ubar muing bisa urang pariksa mangnya diluhur tina buuk ngalatihanap tina sukuna urang pariksa duran urang kan urang lariran aduh, kakara yung marisa jati kiyuk. Wala tegala. Aduh, yung mubara na pikabingung kiyuk. Hah? Oh, rame. Hah? Tukudu kan disebut rame ya ulah sesuit dalam mah. Kocik. Aduan lu yang sesuit. Oh, sebante pernah dipuji terus sesuit. Ulahnya. Ini menolajana terbalik-balik. Can tetap tadi ya. Tapi kan tinggal nyagetan samping wayang beak dua. Halus dia mah. Nah, Endrin. Ya. Banyak, dia kira-kira tuh lebih tadi kita nyung Endrin segala. Sekali kan. Dia mah diberi nugahar. Nah, nugahar bangsa buah. Israel. Bangsa ieu meureun asinan. Lain atuh jo. Nah, sepsir. Ya. Wah, ieu mah bingung ya. Waduh, anggeus barang entu barang maju balik si cager ya. Da wina ye nu adalang ye cara balik ye tiga cara apa. Tapi memang balik ke kenang-kenangan rek ada mung kabeh.
Kawen mantep kurang teraskeun wae cariosna. Mangga ye cekinanya panyariosan. Astra jeung anu parantos lalanong kadukun parantos damang. Waras sabihara-sabihari deui jajag sehat mensana info koreksan. Wah, alhamdulillah. Untuk burung cager di panyawat hulu ayeuna makarasa jadi sirah deui. Nuhun dipun Allah. Kamana ge kunaon ge carana soek euy? Tadi ngajukan paku ieu masalah. Pada cager maneh lain atuh sakadeureuk mah. Gitu. Heuh salah ngomong. Namanya celong tah hulu. Karunya orang meningalikeun anu tos udur. Aduh, good morning boy. Ayah, boy. Tinggal ayeuna cager parantos. Uing ayeuna lamun geus cager rek pakaulan. Nah pakaulan naon namanya ari gering teh? Lain ari gering lamun cager rek pakaulan. Pakaulan naon pegek dina hate basa aakeur udur agaduh pakaulan samangsa ieu panyawat damang aya 2 pakaulan pilih salah sahiji anu kahiji lamun dewek cager dewek nekat rek mudag-mudag angin edah. Tapi dipikir deui berat euy. Nu kadua dewek arek nanya rek bogoh rek noel awewe nu pangheulana papangi jeung lewe. Be nas ya kabina teuing kakaratnya heuh umaya nu udur deuk nangkep awewe.
Kekajian ting dapat ulang tibatan dewek giring deui. Di mana aya awewek tengah poe ereng-erengan kieu mun poe merdong. Aing tengah poe erengan aya poe merdong mah tengah puting atuh manyong. Cicing doan pungguan segani we ngaliwat menyawi mik mah. Seninya di mana we ngaliwat kuwi ditanya. Ini atuh Kak. Taya wewe. Lain sinen teh. Taya we ngaliwat. Mana si awewe cing uing ngeuleuh. Itu siang wajah hilang. Lain awewe monyet. Kemoga pikiran tuh lutung di cangcang. Nu bogana pek kusia toel. Mana ya tah yang itu tuh mata dia sudah buram jo. Itu mana pun di kolam untuk awewe tuh cicing wae. Lain awewe belum minyak tanah bodoh. King sing gaduh kinten-kinten sia teh tegaduh pisan emutan. Tah, kalau mungkin mau bingung, toh yang kita boga hajat. Yang mau boga hajat, kuain gitu, yang masalah, kuku batu, Ngelukun wae, boga hajat, Allah. Dede ini yang teta si cepot ini kalau buka hajat pas ngebangdam mereka nggak boleh teh. Nah, kita nyawala ini kirim, kakak airnya lios menang ngecebe. Waduh, nguji. Toel we atuh tika jauhan ge panoelna sepatu aing kana tarangna. Tunggu eta, yang penting tak turun ke dalam teh. Wah, ucila kali mamak nu boga hadatna kieu, kapaksa kudu dipuji ieu mah carana. Lain gawe kakarak mula jadi mun geus kitu we. Allah. Jangan rokok nih, itu dalam kali bere rokok. Ya ho, sawala dengan kieu. Bagian itu mah enak hawato. Aya eta, rokok eta teh cuma lagi dikeun dari itu. Samsu itu mah samsu. Dengan kieu sawala, aing dibere lagi. Kalian setarima dulu. Mana lagi tidak Kak? Hah? Mana lagi? Lain lagi. Semua lagi. Alah, saya para rugut sih ayah opian, itu wala. Tadi dia. Nah, sasajen Kak. Antap penolakannya. Enak antap lah. Oh, pusing lah, ya orang remus iya. Cakap itu dah tahu opiannya tenang sama ayah. Hadir. Ini pahit ya mau. Ini emosional tukang bohong. Kau kajian weh, cuma lapar lah. Remus kagok. Manga ciptuna panyaresan jauh dawala sareng cepot anu parantos damang maksudna bade miang bade wih deui ka karang tumaritis kalawan moal simpang-simpang umar ge anjeunna emut kana papatah leluhurna Bapa Haji Dimyat kitu eta cepot anu maksudna sareng dawala bade ngacungcung ka bumina Haji Dimyati, ayo sawala usah ini Haji Dimyati, minta biris. Nena, cek kamera dek.
Walah, jam seberapa itu nya? Hah? Jam seberapa? Ayo kira-kira jam 1 ya. Iculang cium ini jadi kunaon ulah lajok kamarana ya eueuh. Kan ulah lagi teh ya kita kabarali teuning. Ini tinggal monyet hungkul itu dua. Dia mau ulah lajok tina 2 ka 3 anjing. Kumaha kitu nya? Tinggal urang arek ka tukang kenang mun utang kieu hulu budak di tepakan teh. Aku malah kolotna datang. Wah, geus teu balik ya mah. Itu tukang rebab, dulu eta tukang rebab nyeset. Mah, tukang rebab. Nah. Eta udah keset teh rebab geuning orai tah. Cialungkeun. Kumaha eta bohong budak anu dikeset yang bapana ngagabrug. Itu kumaha ieu boga hajatna mana atuh dieu teh nanaon boga hajat nu cilur kenteng turun atuh. Jadi lieur dalamna ieu carana mah. Bae dong ge tempala kitu ye. Eta dalang nyari kana boga hajat. Boga ada deui mana eta dalang ngalagur kumaha gitu. Lah jadi salah ieu teh. Jadi kumaha eta samping tong diasrot-asrot wae atuh. Cing eta eta boga hajat dibalik pisan nana itu kok di samping kaluhur mah kepiyama. Cing panoba sema atuh kahayang teh. Eta ada saya anu ciluhurun gebog atuh nancep wayang di mana mah nya tong boga hajat. Yang kantos nu podangan dia. Wah, ieu mah tujuh gue pengen kita tadi bingung gitu. Ninggalkeun si cepot. Nah, boga geus dieureunkeun ku dalam ninggalkeun wae sore lain wayang ieu mah. Ai golek di mana pan sakuan atuh udah moal ketempo. Tak ieu nu wayang teh nu hajat teh. Saya. Hese pisan. Itu nyulatan itu naon atuh nyulatan teh hajatkeun ka bingung kieu. Nyata ngaun-ngaun atuh ka ieu nyulatan dikrakeun gitu teh. Selamatna itu. Gaduh nu hajat utamina ka ibu Ice. Bu Ice itu hajat teh. Ice mah di dieu. Oh iya ijan. Ijan. Nyata banget mah itu ijan pisan. Ya, Ice mah itu tuh anu caket pangandan gini dah. Oh, tuh anu di kampus. Banyak di kampus. Didakeun deui nu hajatna ngaranna teh Siti Marjuki. Oh, atuh ngaturkeun nuhun ka Ibu Siti Siti Marjuki anu parantos nanggap pribados jeung teu dek tulung-tulung boga hajat matana molotot pae belaan digeger eta bantal ku mumbung hees. Gitu eta ari hees pansanteuna kana dalam sok bobarak kakak piring sieun dibawah. Ieu mah kenang-kenangan. Kok galampi kana dalam KTB. Da ieu yang ke dalam bagikeun deui ka panayagan. Tuh, tinggal kita percaya mah nago om sini ku piring mata teh sada ge. Mangga kacarioskeun. Dalang geus kesel. Dina panyariosan si cepet sareng si udawala pahareng-hareng teu puguh-puguh parebut nu boga hajat. Wala dewek moal bisa kawin lamun lain kawin jeung nu boga hajat. Nah deui ibu anu merebutkeun nu boga hajat. Nah, siang gagabah teuing kumawani ngarebut anjeunna ti Aa. Akon hasi eta golek merebutkeun boga hajat. Tah dengikeun nu boga hajatna sapeut kantun milih ayeuna mah. Neng Ice reka udawala reka si cepot. Sing jelas. Jadi bingung milihan mana sudah teh. Neng ai cik mah ngomongin ka Aa yo. Ai ka mah hoyong naon. Beres pokona malah. Tunggu hajat ieu geus matana semurah kalewet teh nya tuh. Aduh, mamang ya kan jeung wayang si kali itu. Si kali. Aya di beja masalah bener si kali dengan bahasa gelembung gitu. Karungkupan lebu betul mulai. Aduh, sia teh geuning kitu dala. Awan kana teh na urang teh jadi galung. Mangga ieu. Beres lima danan dia. Eureun teu ngapa itu.
Ya. Saya tuh mas begitu teh dalamnya tadi lagi. Ada kira-kira mata kulo kalau awak atuh. Iyo bisa ulun dalam oge awak aing suruh pasti. Mangga kacerewskeun siap panayagan kanggo perang. Astra jinga sareng udawala anu parbut nu boga hajat teu puguh-puguh mimitna cakap sabut dalam satu perang. Hop jeung aing siap perang malain nonyokan nu boga hajat. Ayah, banyak aing sidawala, aing sidawala hitu. Iya lakonan boga hajat tonjokan gomesnya. Berat gedenya urang mah. Modern dah. Nganangat golek deui uskin sanana wae. Wah. Salah euy, boga hajat digabung. Kumaha carana ieu? Hadieu sabaraha mentong sungkan saliter. Hadieu sia. Hadieu. Kat. Lain euy tukang kerupuk mah. Ayeuna tukang kerupuk ose-osean disukat hampura mah. Icaritaنا wayangna mah gelut sidawala ieu jadi tukang kerupuk dan bebas-bebas. Darah gede mangkat keluar itu. Cicil ka bantu cicil pot pusing nanya tukang kerupuk nya teh heula teu panggung. Keluar gede. Geus ya tukang kerupuk dagoan. Uin talung panggung dicicil, wani ka panggung ya. Duh, mangga urang cereskeun deui. Astra jinga bete kenal asli teh. Untuk ka poho iku lalakona. Astra jinga anu nuju gelut sareng sabita. Sareng tukang kerupuk. Keterangan sama sekali Astra jinga eta tukang kerupuk teu kabogohna nu boga harta. Ya, eta dalang kantongnya kan ku ade. Pinuh pukul-pukul. Ya bener aya akal ieu dalang. Kumaha wae carana nu penting dalam dibilintik. Sabot nu boga hajat jeung tukang kerupuk papuk ka tukang kerupuk bea geus ku dalang. Ayah, kamaya ieu. Ipaciuh ieu lakona pakodot. Di kamari mikirna. Ieu bukuna sakobet ieu bingung. Jadi kumaha itu maca komik digigireun dikacita ieu. Tahu dulu jeung komik aya komik eta. Hah? Hakuna teh salah ieu ieu. Tah. Singan tibali buku ieu. Urang baca ieu buku ieu. Naon ieu? Singan urang bacaan buku ieu. Itu aya mah. Cowboy India. Wah, unik. Aya wayang di kita Cowboy India. Wah, Itu taruhanna Muhammad Ali tah. tah ieu kacau ieu. Waduh, ieu boga hajat kacita jadi mayarna kumaha ieu wayang lalakonan teh katu puguh begitu. Tah lamun ieu bener ieu. Tah lalakon alus ieu. Ieu menang dalam kahot ieu. Putri Supraba dengan Haji Dimyati. Asa teu puguh tilaku deui. Dua di eta golek. Ieu golek netah di dalam. Yang sukan ada yang satu lalakan golek gitu nya. Eta gatot kaca geuning ditampilingan bapak kana antara naon ini. Naon teh? Eta gatot kaca geuning suka Iya. ditampilingan. Adalah. Antara naon sih? Tahat gaca ditampilin ke bapana, dari salah gacana. Bapana beli sare motor, bapana dipake. Pantesan gaca gaca pisan dengan motor dipake. Gitu akibatnya kredit. Aduh, murid mah nyiksa diri atuh. Nyiksa diri, nya ku bapana ditenggelan, keur motor gaca can boga berwes. Seru wae. Mangga ayeuna. Mangga. Mana kaya mangga terpaling gitu. Mangga teh wae geuningan. Itu disek mangga deuk, dina aka dirubah gitu ngawayangna cing pamangulkeun heula ieu gebog. Woi, Golekna kaya awalna pisan. ieu golek ka manana ieu? Golek awalna ya. Ieu sahanya mau ganti golek ku mutu. Paling yang diacung-acung di baladogan ku lalajo atuh. Kira-kira ieu teh ceritani naon diganti ku mutu. Nah, Woi, apa atuh kalau mau hajat aku bulu ala ku pelayanan teh. ih eta ieu geus teu bogaeun pajar teh eta we cenah panako sunut. Da teh geuna baut teh. Mangga urang kita tadi ke mangga pisang jeung jambu. Di dalam yang mangga wae jeung ya. Arah itu sering dalam mangga di mantap banget. Nu bosan hajat geus sekarang. Harap-harap dikit.
ya gitu. Moal can dibikin mah imam boga hajat dalam moal balik. Mah tuh biang-biang. Salah ini jual madu gitu salahnya. Mah sikap-sikap. Biang-biang anak ibu, anak tua, anak tante, dan anak emek. Woi, banget nama Sri Kandi awak ngabuta. wah salah patuker. Komo nu ieu mah salah nu belah dia mah ieu. Awakna satria guluna, weh balok sih ditepukuh. Paling aya wayang dia diperangkeun jual gepeng. Mangga ieu saha ngaganti. Lain ieu keheul ieu wayang loba dirobah. Ieu teh panah itu nyaritakeun panah batar karena diganti beuteuy. Mak biang-biang anak ibu ya kadianya. Doh nurut ini ngomong. Wah ini kumaha aya lah. Nah tuh. Oh nya. Orang nyarioskeun Dewi Suryati. Saha aya kitu aya wayang Suryati. Kapan Sri Kandi kapan kawin Arjuna, anak Abi Manyu teh kawin ka jeung Sukasih. Nya tidinya ditulungan ku oleh Kang Ahmad. Tapi kabrol nu tadi Ibu Suryati, Suryati kan udah anak, nah jadi guru di SPG. Cuma itu wayang jadi pabaliut. Atuh nu warna di sekolah. Itu mah jadi susunan wayang jadi pabaliut kieu. Kala-kala istirahat heula lah, jadal bari ngapakeun cerita, cing aya lagu neng geus. Cing kintunkeun ka para penonton ieu mah teu diwiji-wiji kume. Ka urang Karawang, ka anu ngadamelan supa. Ulan kanu di Subang nya non musana kitu cenah mah dalang lah tu paling poe geus dijeur geus kumaha teh jiro dikeun bayaranna berajat wah rek berajat geus panggul di babalik ya. Nah, itu suara diundang-undangkeun kita itu. Alah, mimpi jadi dalam di kami. Mimpi jadi dalam. Nya, kalau santai ngawayang, aduh ampun gini. Tadi anak katantah di teguran, Gini itu diperangkeun tenang di patromak, tunggu-tunggu diadu-adu. Ini beak di lampu Iya ya mimpi jadi dalam, dia tuh si orangnya ngimpi di titahnya dalam. itu. Saya dewinya lah. Terima kasih.